Majarkeun teh tong hilap sanajajan heula mija beo samemeh angkat ngaos teh. Tah hayu baraya rencangan deui abi ngadamel mija beo. Tah ieu teh setiap sore marurang kali teh bade arangkat ngaos teh tara hilapnya sok jarajan heula ieu teh aya nu jajan mija beo, aya nu jajan seblak. Tah sonten ayeuna mah aya nu jajan mija beo ieu teh marurang kalih teh. Tah ayeuna mah tos beres ieu ngaracik bumbu mija beuna urang lebetkeun we ayeuna mah mie sareng toppingna. Tah tong hilapnya diaduk-aduk sangkan rasana teh janten enak. Ieu porsina teh porsi 7K ieu oge murang kalih teh nyuhungkeun levelna teh level 3 cenah. Tah atos beres tinggal dilebetkeun we kana cup tong hilap ngangge deui topping pangsitna. Alhamdulillahnya baraya unggal sonten teh marurang kalih teh osok jarajan heula ieu teh samemeh angkat ngaos teh. Da soalna murang kalih teh upami memeh angkat ngaos teh sok arameng heula di dieu kitu aya nu ngawipi heula kitu tah memeh angkat ngaos teh. Tah ieu ge urang lajeng ngadamel deui mie beuna nya ieu teh pesenan deui murang kalih cenah level 1 we abi mah teu kengeng lada teuing siap saur abi teh. Tah saminya pesenna oge anu porsi 7.000 ieu teh nya aya baso sareng sosis merahna. Tuh alhamdulillah ieu teh unggal sonten oge marurang kalih teh pasti we jarajan heula mie beo atanapi seblakna aya oge nu jajan es cekek pokona mah resepnya upami tos ngaladangan murang kalih sapertos kieu teh. Tuh ayeuna mah tos beres urang pasihkeun we ka murang kalih nu jarajana. Tah ieu nya mie beuna tuh ieu marurang kalihna nuju ararameng heula memeh angkat ngaos teh. Sakitu heula we mini vlog abi dinten ayeuna mah hatur nuhun bye bye.